Ya. Nah. Itu ke ayam mantan orang di dia. Mama Rima. Sama di tukang. Nah dia. Nah, ayam mantan orang. Oh iya, Mario. Awat tadi ya. Kebutuhan apa? Obat-obatan tinggali calon lagi memerti orang di depan. Kasihan jalan Ya, gitu. Serangan. Sok, mah dia. Suci aing percaya tuh pakai celana lagi. Aing bener pakai celana. Blue jean. Tinggali celana jeans multi urang dipakai kayak Aing manggil lah eta naon Pak Yayat bebek. Iya. Masih simpan di dia, simpannya. Mana? Salam. Tap lagi guys. Absen. No biar dia. Sok simpan gelar. Sok. Sekedar. Tapi Daerah Kuningan pasar Calik. Ibu calik. kali sekedar. Itu tinggali penyanyi dangdut. Aing ke karek manggi seumur hidup tuh kuningan nini pakai jin. Aing ke karek tinggali. Karek aing tinggali nini pakai jin. Aduh tinggali dilipat. Karena yang itu nanti kalau sudah 80 tahun model gini. Hai mami. Eta hai. Hai. Ceket. Hai mami. Hai mami. Mami mah iya. Hai papi aku. Hai mami. Papi. Mate ngaran saha? Ngaran saha? Hah? Casti. Oh, Casti dulu adina Mang Casta. Lanjutna Mang Castu. Kurang mana Neng Casti? Suka maju? Di mana suka maju teh? Bunda nuhun bunda. Desa ieu kene. Oh, kadir rek naon? Eta kamera pasangan. Kamera. Ayo pakai kieu. Ini sih. Kamana si AA? Mana nuhun. Itu parawan. Masih gadis. Lain imananya Mat Caspi masih gadis. Mohon. Kan pasti can nikah bisa. Bobogohan can pernah. Aing ngomong apa pernah? Kunaon teu kawin. Oh, ayeuna umur sabaraha? Seberang mah. 17. Heeh, 17. 17. Cicing jeung saha di imah? Mana yang ini? Mak aya kene. Benar betul sudah tahu. Sabaraha mana? Buka. Ieu calana jin ieu di mana meuli? Di pasar mana? Oh, Cibingbin. Sapopoe dahar di mana? Lain maksudnya mak sama Mak, sepuli naon? Oh, kuli ngaramet, kuli tanur, kuli babut, kuli derap. Bicara derap naon di Kuningan? Derap. kami. Derap ngalapare. Berarti pada malam nanti 50.000 bari dongeng tapi halal. Oh, 50 itu masih benar. Di dia sabaraha ngoyos. Oh bener. Ayeuna keur usum naon di sawah teh? Panen. Berarti ayeuna keur ngarit. Aya ngarit tadi ngarit teu? Di mana tadi ngarit? Sawah saha? Heeh, menang parena. Nakerna sabaraha bagi sabaraha? 5. Halus lebih murah, lebih mahal. Yang ieu Minat 5 hiji satu. Di Subang. Dua 5 hiji tapi kan ayeuna mah dijulekeun. Dikulikeun teh dirontong dibayar ayeuna mah. Kurang 20 kulina gitu. Heeh. Jadi ka dieu teh arek ngalajo.
lalajo saha CLBK teh Iya, ternyata Siap, aku terobong. keliling ke setiap sudut kota dan sudut desa. Jodoh yang sejati itu di sini. Perjalanan itu begitu panjang. Kuningan, Kuningan. Kebodohan ikhlas desi kapinteran di Macasti Kamera. Inu paningal kurang yang bodoh tapi kurang talan ikhlas pinter ciri pinter nak naon bisa merek dahar indung mual nuntut warisan mual mental bagian tapi nusanes biasa janten pinter kagak nyampak santak bisa maraban tinggi tidak dinten iya dinten anu nyanda kemuliaan iya Macasti harusnya 20 juta Milik berkah. tapi kuring apa lamun mah nyokot duit 20 itu kan nyokot saja canak sajuta nu 20 kurang simpen Bagus di kameranya, untuk alhamdulillah. kartu supaya naon bekal kaharep kagak biasa sanes mudu lamun mak nyanak duit dulu dia ngumpul isukan apa harusnya tadi dibagikan nah pasti emak imahna goreng ya kayak di enjing aya timbang Jabar Peduli Kumina direnovasi 40 juta Mantap, Bapak Aing. Aduh. Berkah. ya masa juta cekap bareng jeung lebaran mah Kurang atuh. Cok, 20 sisi penang kapayun bisik emak geuring Bapak Aing teh, bisik atuh emak keren. itu aya bekel jadi emak menang berkah Pak Bupati milarian tempat di dia hiji emak aya bekel lebaran dua emak gaduh sisimpenan nu katilu imahna diomer aku mohon kang teras salajengna hapunten anu kasukun upami ngariung acara kieu sim kuring mah da sok biasa ibu hayang dipayun hayang katingali kapilih da eta mah persaning Gusti persaning Gusti sim kuring teh piwarang lanjut Macasti cocok Macasti kapayun cocok kenging rezeki Jalmi sae Macasti, jalmi daekan, jalmi berkah, hatur nuhun, wilujeng, mayunan sasi Syawal 1447 Hijriah, nedah dihapunten lahir tumekani batin. Mudah-mudahan kapayun pangbangunan Singaronyat, rakyatna gaduh kesadaran kanggo ngajalankeun hak sareng kewajibanana mudah-mudahan putra putri urang sing saroleh pamimpinna sing aradi ulamana bijaksana dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.